aing nengokun salaki aing kajalan bisa kasahnya. Emang kurang gitu salaki dia. Atuh teu pernah naon teh urang nengokun salaki urang bae, soalnya nganggo nyari beteng bae. Atuh dak nanya kurang gitu maka salaki aing gak bisa. Pan mainnya mati leletik. Geus jadi anak IndiHome. Oh coba teh suruh ka dieu teh jelema na, salaki teh bisa mah. Tuh kebenaran salaki aing. Kayak kau nyuruh ka dieu nya. Ya, ka dieu yo. Tah, tengok kan salaki si Is. Main nganggur nyari beteng bae. Salaki nak nganggur nyari beteng bae. Bener anu ngaganggu oge. Nu ngaganguna ieu aki-aki mau pacul. Tapi anu ngajagaan sih manehna tina bukolot ka baheula. Kudu diubaran nih mah. Bahaya soalnya. Pernah nincak kuburan teh? Salaki. Nincak kuburan. Teuing tah nincak kuburan mah nya. Lamun ngihan kuburan mah pernah eta. Gara-gara ngihan kuburan. Bener. Terus dikihan eta diletak manehna eta. Makanya nyeri beuteung ka kuari. Aing mah teu percaya ya anak IndiHome, sabarang poe jadi anak IndiHome. Cara sepoe sih.